Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah ngan sakadar perintah Allah mukminin atiullaha tuturkeun Allah nurut maraneh ka Allah ajeun teu kaharti ge cak Allah salat ulah haju we salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung haju ruku haju nangtung deui haju sujud naon sih maksudna haju teh salat sih ai magrib 3 rakaat ai subuh 2 Haji Isa 4, Zuhur 4 eta naon maksudna? Moal kaharti geus bae sia mah mendingan nuturkeun. Teu kudu kaharti teu kudu. Ke kebal-kebal mah kaharti ku perasaan. Loba anu teu kaharti. Ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamurug syara ti Allah itu kitu bae. Ulah kudu kaharti bae urang. Kedua agama Islam kayaknya nggak dapat dimengerti kok. Agama Islam keras banget ya. Kalau nyolong aja harus dipotong, nggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM, enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego. Jadi enak. Nah diperbandingkan hukum manusia jeung hukum Allah, moal anggeus datang modar sia, sate sia di akhirat. Iya saya tuturkeun atiullah wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibeungkeut urang ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah wa la tawallau ulah mengo urang wa antum tasma'un bari urang kan ngadarenge maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalir ulah. Urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make ngaji mah terus bae. Ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui nyokot bang kredit haram ngadenge geus ngajeger ka ceuli kakarak bunga motor balik ngaji ngredit mobil pan eta nu kos karadi tu jelema buararego eta nu kitu di cenah kieu mah mobil ge jang ngaji ka Cilongok teu hanai aing kos kitu mah bahasa mana cenah kiai aing nang mulung aing. Ya Allah karim. Teh titah nurut ke Allah, titah nurut ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Ulah raya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin. Mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin. Kudu berbeda. Awas cak Allah. Hei, jelema nu iman, wala takunu ulah raya aranjeun kabeh teh kalladzina qalu sami'na. Okos jelema-jelema anu ngaromong sami'na wa hum la yasmaun padahal kos teu ngadenge sa musyrikin sa munafikin nyana mah ngadege tapi teu dipake ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake kudu beda sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak urang kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka. Masa urang kudu akur jeung kafir? Teu meunang akur teu meunang. Pelebah hukum-hukum mah teu meunang. Anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang, gade menggade jeung kafir meunang. Pek bae nyana dagang, nyana boga toko urang nu balanja na masalah. Satu ketika orang nu boga tokonya na balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang engke silih injem ke urang nginjem golok kebel-kebel silih eta masalah teu injem gade muamalah tapi urusan hukum-hukum sing hade berbeda kudu beda urang mah nuturkeun aturan Allah aturan Rasulullah harinya nama aturan nyana sorangan kudu beda tuh
ulah akur urang wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun kana mujizat-mujizat, teu daekeun ngadengekeun kana ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make, ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding. Ngadenge mah ngadenge nyana tapi kos teu ngadenge teu make. Nah, gambaran dina Al-Qur'an ieu ye. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukm alladzina la ya'qilun. Sayyana panggoreng-gorengna dawab-dawab teh tina dabatun teh adalah mayat di bufilaf anu lumpang ngarayap di muka bumi ti mimiti sireum kalabang. Segala orai, segala kotok, segala embe, segala sapi, segala onta, termasuk si Udin lempang. Aya istilah huruf amah itu anu zawatul arba nu mindahkeunana kan teu jelas. Coba urang lamun nyaritakeun huruf ke ngaji luhur teu alat. Ieu mah nu dimaksud teh mayat di bumi nu lempang luhureun muka bumi, berbagai hewan sasatoan. Saenjana panggoreng-gorengna satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah orenganan bumbu Allah mah asumu jelema nu torek, jelema anu bisu. Etala jelema nu panggoreng-gorengna sasatoan. Cak kapir teh jaing mah teu torek. Teu torek. Boh malah macangan aing. Cek kasar aing ceulik jaing mah teu buta. Oh, berarti nu panggoreng-goreng da nu torek nu buta. Cak kapir jaing henteu. Cak si musyrik henteu deui. Alhamdulillah jaing henteu. Berarti nu buta nu torek etalah panggoreng-gorengna hewan Allah. Mungguh Allah. Cak pamarentah cak DPR aja henteu cak kieu teh. Cara rekas aing. Sarua cak nu ngaji di Cilokok komoy mah cara rekas. Horenganan lain buta, sabuta-butana lain torek satorek-torekna. Buta nu naon ieu? As-summu torek an simail haqi tinggal ngadengekeun bener. Ceulikna mah aya, dengena mah hebat. Tapi teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, tah eta teh dihukuman nu kos kitu torek. Lamun aya jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, tah eta torek nu kos kitu ngaran. Tah mulai tah je atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasa tah. Atuh aya tatangga urang ge tah DPR teh tah nu DPR PDI pan eta teu daekeun ngadengekeun eta mah torek sarua. DPR Golkar sarua teu daekeun ngadengekeun eta ge torek sarua. Orenganan aing ge sarua sia torek atuh sarua. Torek. Teu ngadengekeun teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Tah urang pamadi ku ngadengeun nah aing berarti henteu teu torek ge. Alhamdulillah sakana aing teu torek. Can pugu. Geus PDB nya na asana aing salamet teh. Nomor kedua ada bisu. Jai mah teu bisu cak musyrikin. Jai mah teu bisu cak munafikin cak kafirin. Jai mah teu bisu cak jawara-jawara jai mah ngomong. Cak PNS pemerintah jai ngomong teu bisu.
Horenganan lain bisu teu bisa ngomong, bisu teh anin nutqi bihi dina ngomongkeun bener. Lamun jelema teu daekeun ngadayekeun Al-Qur'anul Karim, torek. Lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener, anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim, anu ngocor ti Kangjeng Nabi, torek berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu. Atuh ambalaya tah nu kos kitu. Geus puguh kapirin mata mah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kangjeng Nabi. Jelas tama kafir ieu, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain-lain sebagainya. Tarorek kata kos kitu bisu. Caksa indallah, cak Allah, cak nu nyieuna. Cak nu nyieuna torek kata kos kitu garang. Horenganan lain itu bae urang ge sarua. Urang teu daek ngadenge Al-Qur'an, bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an. Eta teh horenganan torek nu kos kitu. Atuh Islam ge ambalaya teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, beuh isu keneh geus ngadengekeun musik. Bahkan embung aya kosong ieu ceuli teh di imah geus ngajeger-jeger ngadengekeun musik teh henteu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Sia bener tante sih. Aing ragu asana aya timbul ti sia mah ja. Teh dasukeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu dieusian ku musik bae. Hook geus naik sepeda leumpang ditanya ge speedo tah musik bah terus bae tinimiti dangdutan pop jazz dan rock. Kemudian geus puguh dalam luar negeri geus teu ngarti cenah mah nu penting mah geus kikiran. Saya nggak ada kenal barat lagu nawan teh pokoknya mah itu jelema torek lu kos gitu torek ngadengekeun Al-Qur'an masal gek badiuk di majlis kiai maca ayat langsung matana pereus perepet heuai encan dihartikeun ka karak dibaca doang kena wahyu nyana ngejeger. Ieu Quran lain lalagaan teh nya ieu ku hebatna Gusti Allah deuk nyaritakeun jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun jelema anu teu daek ngomongkeun Al-Qur'anul Karim, teu daekeun ngomongkeun hadis Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng, teu daekeun nyaritakeun ucapan Kangjeng, belah dieuna teu daekeun nyaritakeun ucapan-ucapan para ulama. Ieu kahebatan Gusti Allah ngabahasakeunana make inna syarrad dawab kang goreng-goreng sasatoan. Geus teu manusia deui teu manusia. Berarti jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an, rendengkeun jeung kebo bule. Rendengkeun jeung kebo bule. Ulah kapirin, ulah musyrikin geus, mukmin. Baca Quran tilok ngadengekeun tilok. Nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim tilok nyana rendengkeun jeung kebo bule. Kabeneran ngaranna si Udin. Kebo ge kebo, Den. Cak kebo bule. Lu kakak gua ya. Apa lu? Lu kakak gua adik lu. Ya sembarangan aja. Lu kan cuma nyatuan kayak gua. Apa itu nyatuan? Terus kebo goblok gua ngahina. Lu cuma nyatuan doang lu. Udah kenyang lu. Gitu-gitu lu. Apa itu gitu-gitu? Kayak gua. Naik gitu. Apa itu namanya? Pinteran lu dah. Ngobrol jada jeung kebo atuh kakana jeung adina. Cak Allah.
cak Allah eta kaambeun ku keboge lamun urang tilok maca Al-Qur'an lamun urang tara ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum-hukum nu timbul ti Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum nu timbul ti Kangjeng Nabi kaambeun ku kebo cak kebo kakak gua saudara gua cak embe sarua cak orai sarua nu mantak loba lah jelema anu disurudung kebo pajar adina kunyana loba jelema nu disurudung banteng eta teh pajar dulurna kunyana nu mantak reungit ge daekeun enclak dinyana lantaran dianggap baturna jawaliullah mah lamun salat di leuweung reungit na reungit sireum tara daekeun henteu pereungit ka waliullah sebab dianggap eta teh jelema anu sampurna geus reungit ge ngahormat orai ge kan ngahormat kumaha lamun Syekh Nawawi manehanana eta diuk dina saung ternyata horenganan letah orai aman sebab jelema contohna urang lamun can dianggap jelema lamun urang salat maghrib di masjid uang dihusu-husu urang flek we ka dieu lain idina siratal mustaqim goblok sia dianggap baturna kureungit urang dan lain-lain sebagainya handap awak urang handap pangkat urang lantaran masih kene urang dihijikeun jeung nu kos kitu ngahiji henteu kumaha tapa cara Syekh Maulana Hasanuddin di luhur Gunung Karang nyana tapa di luhur sorangan bae kapan tek bae meureun reungit mana teuing kalabang mana teuing kala belah dina orai belah dituna mah meureun sasatoan geus monyet ua-ua belah dituna pisan mah meureun nyamacan nyamaung je atau lamun Haji Pedi ditapakeun di ditu enggak siap kuburan sapoe kaduana urang ka ditu masyaallah tinggal kopiahna doang innalillahi wa inna selesai tapi Syekh Maulana Hasanuddin aman bae kunaon sieun atuh Syekh Mansur bae ge atuh sieun macan ka Syekh Mansur maung ka Syekh Mansur urang mah bae ge kuari urang ye lamun ka Sumatera ka Lampung diudag ku maung buyut Mansur sieun nya asal make buyut sebab tat baheulana cek Syekh Mansur anak insu aing awas amankeun ku sia ulah sambarangan sia geus ditulungan ku aing muhun cek maung teh cirina lamun make buyut eta anak insu aing mantap urang mun di Lampung buyut Mansur aman lamun teu make buyut nah urang diudak maung Mansur mau ge ngomong Mansur mana sia Mansur S makanan gua Mansur S malu ya wal beres nah iya Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawabi 'indallahi sum berarti betapa hinana jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teu daek ngomongkeun Al-Qur'an teu daek nyaritakeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi nyaritakeun ucapan-ucapan Kangjeng Nabi dibahasakeun dina Al-Qur'an disarwakeun urang jeung hewan-hewan jeung sasatoan hina aman hina jasa masyaallah karim dan mata kurang mah betapa indahna urang poe ieu bisa ngadengekeun Al-Qur'an anugerah nu gede jasa jehe ulah waka amin sia make encan gara-gara dengekeun doang mah teh sia ge ngundang Ki Fudoli mulu dan make DP ajunya na gocoprak bae terus bae nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi keunggulan Kangjeng Nabi dan lain sebagainya selesai bayar ku sia-sia make tanda henteu kun atuh atuh kieu na ge henteu ieu atuh henteu marake encan asup masih kena sumul bukmu alladzina la yaqilun nyata jelema anu henteu berakal teu boga akal jelema teu maca Al-Qur'an jelema teu ngomongkeun Al-Qur'an jelema teu boga akal teu boga akal teh kos kitu teh
lamun urang leuleuh kafir bagus jelas, musyrik bagus jelas, munafik bagus jelas. Ieu mah urang lamun leuleuh pejabat masya Allah bajuna ge meunang ngaisti ka ngajiripitna pohara jasa. Jalamun leungeun urang dikadinyakeun soek. Hebat-hebat da istri ka angga. Kitu kan gua. Aduh. Kos hinis bae ku hebat-hebatna. Pohara dideuleuh penampilan bajuna pohara masya Allah karim dasina wih di dieu ge aya variasian pohara masya Allah rambutna ge mengkilap sebagai mahkota teh lain lalagaan mun dikadiekeun jeung dikadiekeun eueuh hiji-hiji acan nu kadieu rap nyukurna ge teu daekeun ti tukang paras urang Garut teh anu aya di kontrakan teu daekeun nya nama kudu anu aya di Lipo nyukur bae ge hargana kudu 200.000 bahkan di hotel HI mah nyukur teh hargana 500.000 bahkan di hotel Merot mah emang aya hotel Merot 1 juta pun mahal amat apan mantas dicukuran teh aku lalaki aja dipencetan nu mencetanana teh awewe teu make BH eta kakarak muqaddimah doang eta mah awalan starolol gua masya Allah urang lu menceritakeun geus sekarang itu nah iya pejabat ngadengekeun Al-Qur'an tilok ngomongkeun Al-Qur'an tilok bahkan nentang ka Al-Qur'anul Karim rasakeun sia di akhirat dihiasi pakaianana begitu mentereng mengkilap dan lain sebagainya lamun dihitung ku arang ku urang bajuna ge wol England wahara aing mah saayana England bae si mah osok korupsi bahasa ge aing mah teu prenet aing mah ngomong naon sia kok jaho tuh masya Allah karim jamna ge ieu teh jamna Rolex hargana ge ieu pangmurahna teh 500 juta kabelah ditu nama 1 miliar ulah dikira jam teh eta teh merek Rolex aju make cincin ge kos ieu tah mahal tah sabaraha duit teh ge aing ge teh nyaho hargana ieu aya di dinya dipake bae ku aing besi anu leungit los ieu teu percaya ieu nya datang ngaku tipu-tipu pararugu sapatuna ge pohara jasa meunang meulina ge geus eueuh nu kapilih di Indonesia mah paling disieun kofur kadang di Paris dan lain sebagainya ieu aksesoris awak bae ge mahal ternyata timimiti baju cincin terus erloji sepatu dan lain sebagainya masya Allah mahal tapi teu ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomong Al-Qur'an eta kos kitu ngan jelema edan alladzina la yaqilun cak Allah ini indallah geus lamun aya DPR turun di mobil sedan begitu hebat penampilanana lamun aya bupati gubernur turun dina mobil mewah hebat penampilanana lamun aya polisi periwitna ge mawa 5 parah kan parah tapi teu daekeun maca Quran teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an bahkan nentang ka Al-Qur'an nu kos kitu adalah rendengkeun jeung kebobule adik kakak alladzina la yaqilun polisi teu boga akal DPR teu boga akal kiai kumaha aja mun kiai sarua kiai teu boga akal sarua cak Allah lain cak kula cak Allah kadenge ku celis ya cak Allah geus marah di ka aing aing
nyampikeun cak Allah kunaon marah ka aing tolol cenah ki kucing mah jelema kos kitu pajar akal baca kusia goblok tolol tah aing keur nyampikeun goblok cak Allah Masya Allah inna syarrad dawab sanya napang jore napang goreng napang jahat na nuku malandang di alam dunia yan hewan indallah munggu Allah jelema anu torek nong torekeun ceuli da teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an al-bukmun bisu teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an alladzina la yaqilun adalah jelema anu teu boga akal edan berarti orenganan hayang nyawa jelema edan mah eta oreng lolobana manu edan mana ek sedan urang asup ka pendopo edan kabeh urang asup ka hotel weureu kabeh edan mayoritas nu mantak lamun aya jelema jadi PNS tapi mempertahankeun hakna batur kakalernya nama tetep baik ka Allah batur teh salatnya nama salat batur ngabohongnya nama henteu batur korupsi malingnya nama henteu Masya Allah ieulah mutiara terpendam di tengah-tengah jelema anu rakus tapi nyana jujur aya bae henteu sakabeh polisi edan kabeh teu sakabeh PNS juri kabeh teu sakabeh kiai bloon kabeh aya nu benerna aya 10 hiji loba teh 10 hiji mah 100 hiji aya Masya Allah ieu Gusti Allah ngabahasakeunna inna syarrad dawab geus teu kira-kira berarti urang dianggap hewan manusia dianggap hewan padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim ulah waka ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi teluhur lain lalagaan emang kumaha Allah teh Gusti Allah memeh nyieuna naon teh kapan kobado kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna tidinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Kangjeng nu paheulana dicokot tina nur Gusti Masya Allah eta nur Kangjeng Nabi teh dibagi nu hiji dijadikeun dunya nu hiji dijadikeun aras nu hiji dijadikeun pena nu hiji dititip-titip jang wujud Kangjeng Nabi Masya Allah nu mantak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad lamun anjeun mun aing ti kira-kirakeun teu nyieun anjeun niscaya moal aya alam sebab ieu alam kabeh ti cahaya Kangjeng Nabi karasa luhurna Kangjeng Nabi Masya Allah kan poharaan mata poe bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi bulan bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi bintang bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi eta panon poe bisa nyaangan alam dunia Kangjeng Nabi mas sayyidul mursalin khatamin nabiyyin pamungkas para nabi, kepala, penghulu para mursalin. Berarti kan kabeh menanti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Adam teh menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Idris menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Nuh menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Hud. Kabeh Kangjeng Nabi Isa menanti Kangjeng Nabi, nur Kangjeng Nabi ngarupa Adam, ngarupa Idris, ngarupa Nuh, Ibrahim dan lain sebagainya. Betapa mulia Kangjeng Nabi. Cahaya mata poe menanti Kangjeng Nabi, cahaya bulan menanti Kangjeng Nabi. Masya Allah karim, hebat amat Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jelema anu henteu dibere hidayah ngahina ka Kangjeng Nabi. Jelema teh dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim. Antapkeun, deuleukeun ka di akhirat. Jeung nu ngadukung lah deuleukeun di akhirat. Dawab kitu ngaran.
satu hewan cenah ka udang-udang lah barang jeung janakan neraka jahanam setan teh alladzina la yaqil teu nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi laulaka lama khalaqtul aflaq nu mentak luhurna Kangjeng Nabi hayang ka pagi jeung Gusti Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakiceup Kangjeng Nabi mah atuh yap ka dieu cak Gusti Allah Muhammad sap ti Mekah ka Aqsa yap ka dieu sap ka luhur atuh kabeh meunang ti Kangjeng Nabi ulah lain nu kahalangan Kangjeng Nabi atuh deuk kahalangan kumaha cenah tatangkalan siap teh nanti aing ngahalangan aing cek Kangjeng Nabi langit kahalangan ka ieu ada awas siap teh cahaya aing awas aing ka pagi jeung nyieun aing nyingrai kabeh ku cahaya Kangjeng Nabi awas cek Kangjeng Nabi dumantak Kangjeng Nabi teh dibahasakeun rahmatan lil alamin langit karahmatan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi bumi karahmatan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi lauhil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi deuk mana nu ngahalanganana ja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi masyaallah ku hari urang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad bisa sangat bisa atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad mana Cikupa ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu kuda dek eleh bae nundu tam gubrag bae ka ditu ngaran bae Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad kapanggih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya Kangjeng ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng saha eta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah di Kerem Gusti Allah cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah digempakeun ku Gusti Allah cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah di Surabaya eueuh wali Allah yakin dibalikeun ku Gusti Allah untung masih keneh aya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kiai bejaan coba cenah wali saha atuh ambalaya ya wali kota wali mujbir ada waliullah mah lah ya ariful wali lah walingan ayah teh do batak cukup Gusti Allah atiullah wa rasulah nurut baraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah nu mantak urang kudu nurut ka Kangjeng Rasul urang teh nyaho ka Allah meunang ti Kangjeng Rasul urang nyaho salat meunang ti Kangjeng Rasul nyaho puasa meunang ti Kangjeng Rasul nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeng Rasul ieu teh nyaho urang perbudiahan permuamalan permunakahatan perjinayatan kabeh meunang ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa mulia jeung agungna tu Kangjeng Nabi mentak urang dimaulidankeun dirajabkeun eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahoeun kana kaluhuran Kangjeng encan nyahoeun cenah Persib mah tilok aing bola tah mah ajat sudrajat teu nyahoeun nya kaluhuran Kangjeng Nabi lamun geus jauh kana kaluhuran Kangjeng Nabi endekna marhaba bae ka jeung jelema ge geus jauh kala kaluhuran Kangjeng Nabi mah boro-boro loba jelema jelema ge marhaba marhaba ya nurul laili marhaba ke beurang marhaba marhaba pamajikan ge asa jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki kapanggih jeung Kangjeng jeung pamajikan marhaba marhaba
Aduh, jadi ngagesle cenah ieu. Nah, gitulah keutamaan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang menang diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi. Tinggal dibuka-bukakeun ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar. Bukakeun aya nur Kangjeng Nabi. Mantap. Ketika orang maca sholawat langsung. Urang datang mereka Madinah teu puguh teu garuh. Ceurik heran. Urang barang datang ke Madinah, Masya Allah, langsung ceurik. Kula nanya, Aisyah ceurik kuna suku katijak kekeun. Sudah si aing ngagungkeun Kangjeng. Aing, suku. Orenganannya nama urusan anak katincek ku orang Arab. Aya bae. Tolol da budak aya pergi jelema. Aduh. Terenyuh hati orang teu puguh teu garing. Kunaon? Merasakeun aing nu jauh ti Indonesia. Bawa dosa ka dieu kok bisa kapanggih jeung Kangjeng, diyakinkeun Kangjeng mah teu maot. Nyanakan ningalikeun isin amat ku isina ka Kangjeng Nabi. Urang langsung kurucut cai mata jauh aing ti Indonesia. Aing maksakeun susah sebenarnya mati ku cintana ka Kangjeng. Ngan sakadar mawa dosa mata, dosa ceuli, tetapi aing nu pinuh ku dosa bisa kapanggih jeung Kangjeng, betapa luar biasa. Sedengkeun Kangjeng kan janji man zara qabri wajabat syafaati saja lemah nu zarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib menang pitulung kaula. Betapa orang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi karasa ka jero jantung. Masya Allah nikmat amat. Padahal malamun nginget-nginget di imah mah horenganan eta kemunggah hajina saparona ngahutang. Balik ti ditu kabayar tah moal. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ngurucu agung Kangjeng. Urang salam boro-boro di Madinah atuh di dieu. Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab alaikussalam. Emang pan bisa kos kitu? Kangjeng Nabi makan teu kalah ngan kunaon jak kabeh ge penditen nu Kangjeng Nabi. Ketika aya suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetep adab-adabanana make malaikat. Pan malaikat bah lamun malaikat dideuleukeun nu aslina ka urang ye nyana sukuna di 7 lapis bumi, ieuna di 7 lapis langit. Gede atuh leutik jasa dunia. Urang salam adab-adabana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ku malaikat disampaikan. Tek nyana henteu indit. Ya Muhammad salam. Ti saya Teh Haji Pendi. Inditkeun bau. Cek malaikat ku di teu puguh maksudna salam teh naon nyana. Yang berkat apa asli? Urang maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Terima ku malaikat. Langsungkeun ka Kangjeng. Ieu sa salawat di saya. Bejakeun. Oh bagus ya bae. Terima. Masya Allah. Lamun urang geus bisa ngabayang-bayang model kos kitu moal hayang eureun maca salawat. Indah amat orang ka aku urang ku Kangjeng. Sebab aya nur Kangjeng Nabian di awak urang. Eta henteu terbuka sote nur Kangjeng Nabi teh ieu teh aku nafsu urang. Nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang. Nafsul lawamah, kemudian aya nafsul mardiyah, aya nafsul kamilah, aya nafsul ammaratu bisu. Nah, aya anu endeu kapanggih bae nafsul mardiyah jeung Kangjeng Nabi nafsul kamilah. Tapi nafsul ammaratu bisu ngahalangan. Nafsul lawamah ngahalangan. Tinggal perang, tinggal kumaha bisana urang. Ja urang nama ti nur Kangjeng Nabi. Nu mantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan lamun Kangjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage atuh hamba nage atuh umat nage atuh bisa cara Kangjeng Nabi ai eta Kangjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jeung nu keur ayun-ayunan handapeun aras. Kangjeng Nabi nanya manua ya Jibril eta teh umat anjeun Uwais Kurni nya nama istirahat di hadapan aras ayun-ayunan. Kipu dolima kapan dicitra? Eta kelas kiai atau komo kelas mulai di kiai nama. Citra. Masya Allah. Nah iyalah.
ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah, tentang dirina diangkat jadi rasul, tentang wahyu Al-Qur'an kan kade ulah teh diangkat jadi nabi ya, diangkat jadi rasul ya. Kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad? Ai maneh ngaku nabi mah babari, maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu, gampang tamah. Tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah ku Soy bin Kilab, hudangkeun sanggeus sakudang nyanangke ngomong tah dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah, utusan Allah, tuturkeun ku maneh aju ka jero kuburan aing kakarak daek nurut. Teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan teh. Lamun encan nu paeh dihudangkeun, moal aing mah iman ka sia Muhammad. Tah, yang lain-lain deh. Coba tah. Inong urang, kepala urang tah. Abu Jahal CS. Hudangkeun ku dia Muhammad. Lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal keluar deui jeung ngomongnya ngaing bakal iman ka dia. Kasurpan rangkas masalah ya. Masya Allah, kahayangna model kos kitu poharajas. Kubakang jeung biasa bae Kangjeng teh mah jasa para ta'anut mah kos kitu mah ngeuh-ngeuh hungkul ngaririweuh. Percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku Kangjeng Nabi Musa. Kumaha pamentana? Musa ngajak ke pangeran bae coba atuh deuleukeun hayang nyaku batak kami kos kuat pangeran. Ambo. Aridallah jahratan. Coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu. Satungtung can leuleuh aing mah ka Allah moal iman ka sia aing mah. Sarua jeung ieu. Sarua. Masyaallah kan. Mentak walau alimallahu fihim khaira lamun nyahoeun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bismail hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakni kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Qur'an jageus nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu dibere daek ngadengekeun Al-Qur'an. Geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Komo datangkan tinistakeun Al-Qur'an. Sing kudu boga keyakinan kana kebenaran Gusti Allah. Ndek uji keyakinan mah cara ki halaj. Kumaha ki halaj? Sanajan dibunuh tetep bae Allah. Bilal serem Allah. Allah seret Allah yakin Syekh Siti Jenar buluh Allah eta kapan gambaran jelema nu boga keyakinan geus teu kudu urang dibunuh timbulkeun keyakinan urang aya jauh coba aing paeh tante diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid Halaj mah dibunuh, Syekh Siti Jenar mah dibunuh, Syekh Abdul Qadir mah dileuweung Irak 3 tahun, Syekh Maula Hasan Birin di Gunung Karang 3 tahun. Coba aing tengah masjid, kunci kurang masjid, trek pareuman kabeh, sorangan urang di dieu. Ulah nyeuleut. Engke ge mulai aya salat tak naonnya keyakinan orang gampang kayak eta deui jin mah sok kitu bae jin mah ngalalag orang jandela masjid teh okos tu bangun make rok tak aju bae empot-empotan boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan empot Break. Wah, asli mah aya ieu ceuk. Break.
Sadaqallah. Keyakinan. Yakin tau kok gitu. Ayah yakin bain kok situ di kuburan. Urang teh kapan di hayang nyaho coba di kuburan nafsu urang teh hayang nyaho coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar keneh teu kudu di wali teu kudu di kuburan wali teu kudu di kuburan ulama di kuburan anyar. Kuburan anyar tengah leuweung indit kabeh hayang nyaho nguji nafsu aing coba resepen teu. Keluar sama. Ayo keluar sia. Keluar haseup nu gede haseupna. Ayo. Ya emang aing sieun ka haseup. Wah aing sok kenyotan bae ge haseup. Ayo gara haseup. Tuh gawujud pocong 2 3 ulah hiji. 2 3 4 ayo ulah hiji sia. Aing emang sieun ka sia. Henteu aing mah. Ayo. Aya 2 aya 3 pan ngalobahan sia. Aing mah ngalagaan. Boga keyakinan. Itu jadi wali bae urang. Pugu cicing tengah peutingna ge zikir. Ngesieun bae moal jadi wali. Nah sebab nafsu lain ka Allah urang. Berarti urang kemanusiaana terlalu tinggi kene. Lamun geus geser sia teh aya cahaya Kangjeng Nabian. Kangjeng Nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia. Wanian Kangjeng Nabi mah sia awak aya nur Kangjeng Nabi manya teu wani. Hayo sia paksakeun hayo wanikeun ka kuburan wanikeun teh sia teu nanaonan. aya nyaho urang luhur jeung henteu na tah nur mah geus aya ieu ti Gusti Allah. Berarti lamun urang aya cahaya Kangjeng Nabian atuh cahaya Allah tuh beuki ngadeuketan aya cahaya apa kan nur Kangjeng Nabi ti Gusti Allah atuh urang teh ieu ti Gusti Allah je ulah sambarangan urang teh dikaluarkeunana waktu geus ditetapkeun ku Gusti Allah. Mantap. Allah maha uning ngakajen kuku maha ge pibaguseun pigorengan teges nyaho. Walau alim Allah lamul uning Gusti Allah kamanehanana khairan bagus. Mun Gusti Allah nyaho bakal pibaguseun pibereseun kana ngadengekeun Al-Qur'an teh atul asma'hum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an kulantaran geus uning Gusti Allah teh bahwa manehanana kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunyana tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun hadis Kangjeng Nabi eta teh geus aya di ilmu Allah bahwanyana bakal cilaka. Tuh ieu lamun dibongkar masalah laokna panjang ku ahli nahu perbedaan jeung ahli fikih perbedaan ke jeung ahli usul fikih panjang nyaritakeun laok lantaran laok teh lamun urang ngaji alfiah mah laok imtinaiyah imtinau syeb imtinai ghairi eta laok ngaji orok mah kos itu. Lawajitani lakram tuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakeun isun ka ing sira. Lamun sia datang ka aing bakal ngamulyakeun ka sia kulantaran sia teu datang atuh aing henteu ngamulyakeun ana ge ka sia teu ngamulyakeun ana aing ka sia kulantaran sia teu datang. Karti ku sia. Atuh aing puyeng. Mal bisa lamun lain nu mondok mah lamun nu mondok karak kitu ge lamun teu poho. Lawat pusatin bimudin wayakin atuh ieu sarua kurang dijadikeun law imtinaiyah bagus bisa berarti imtina usyabi imtinai ghairihi geus atuh ka imtina ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina tina hade geus atuh kulantaran manehanana geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean nah jahannam eta kakarak saarah lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui lamun dibandingkeun deui ke dina usul fikih lain deui lantaran lao teh eta mah paranti budak make lao imtinaiyah
panjang ngaji lauk bage ieu mun dibahas lauk moal datang moal anggeus datang ka asar. Aya nu ngajawab lah diulah kiai lapar. Teh emang sih mau hubunganna jeung beuteung mah lulu. Hayang nyaho kuduna mah awak coba. Hayang nyaho sia datang ka mana? Paeh teh sih ngadengikeun Quran coba. Ulah puyeng jeung nyana keneh nu ngomong nyana keneh nu ngajawab. Puyeng. Tah. Ieu geus aya di ilmu Allah. Emang ilmu Allah kumaha? Awas. Ilmu Allah teh artina kanyaho Allah manganyahokeun kana 4 perkara. Masyaallah. Hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina. Oh, nu teu kanyahoan ku Gusti Allah. Seluruh nu aya nu maujud kanyahoan. Hiji. Nomor kadua na makdumat anu ge kanyahoan ku Gusti Allah. Nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya bakal tingkah eueuhna kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan. Nomor kaopatna nu bakal aya, nu encan aya ceuk urang mah bakal aya, bakal kanyahoan. Lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya, bakal ayana, bakal iraha jeung kumaha kanyahoan. Ya Allah, nu teu kanyahoan berarti. Anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah, anu teu kanyahoan. Boro-borona nonton tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah. Tong tolang nangka kanyahoan. Kanyahoan ku Gusti Allah. Seluruh nu aya kanyahoan. Nah, maklumat nu can aya kanyahoan. Geus kanyahoan ku Gusti Allah. Anu aya bakal kanyahoan, eueuhna kumaha jeung ka mana jeung kumaha. Nu can aya maklumat bakal aya na kanyahoan jeung geus aya na kumaha kanyahoan. Nu kaluar tina ilmu Allah. Nu mentak eta para musyrikin jeung kafirin teh di akhirat mental ka malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah hadieu. Aya naon? Bejakeun ka Gusti Allah. Balikeun deui kami ka dunia, lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad, deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus warasatul anbiya, deuk nuturkeun aturan-aturan Muhammad, bejakeun ka Gusti Allah. Lantaran loba jasa tah nu usul ka malaikat Zabaniyah demo ahli neraka. Ayo, bejakeun ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah. Naon jawabannya? Ahli neraka demo. Saruan teh jeung demo 21 juga. Boom, lebih dahsyat. Naon? Men ka Gusti dibalikeun deui ka dunya, lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Muhammad, namun umat Muhammad, jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad, oge bakal ngahormat ka para ulama salafus sholihin warasatul anbiya, penerus para nabi. Cak ulama haram halal dan lain sebagainya. Dek itu tah coba kumaha Gusti? Siapa Zabaniyah geus aya di ilmu aing. Aing teh pangeran geus jaho. Dikira-kirakeun nyana bakal ka dunia deui, bakal balik deui Zabaniyah, murtad deui, musyrik deui. Aing geus jaho, mantak geus ulah didanyakeun. Ulah didanyakeun ku sia. Terus kulub Zabaniyah. Kulub golotrokeun deui seunana, kompak ku sia. Geus aya di ilmu aing, Kajen kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunia barek iman, aing geus nyaho. Tah ieu emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana. Nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi. Andai kata ieu Qusay bin Kilab dihudangkeun, Abu Jahal dihudangkeun, ngomong nyana, hei taluturkeun kumaha tah Muhammad teh nabi, asup deui ka kuburan, moal iman ieu. Eta mah ngan anu teh moal iman. Jehe atuh ku aja geus kos kitu geus di ilmu aing teh Gusti Allah.
aing mah nyaho kanu geus araraya aing mah nyaho kanu can aya aing mah nyaho nu can aya bakal aya kukumahana bakal nyaho anu geus aya bakal eueuh aing nyaho geus jabaniah tugas sia mah tugas sia bae kulub sate ku sia panggak geus sakitu bae ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo ulah geus oprak-uprak ku sia kabeh asal kasih ka tengah deui asal kasih ka tengah deui beres geus ieu ge sarua geus aya di ilmu Allah jadinya na teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an bahkan meunisakeun Al-Qur'an eta teh kunaon emang geus aya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean ana eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an ana teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an eueuh kahadean jahannam walau asma'hum latawallaw wa hum mu'ridun walau asma'hum lamun dikira-kirakeun fardon dikira-kirakeun Gusti Allah mere daek ngadengekeun ka para kafirin musyrikin padahal mah Gusti Allah teh qad alima alla khaira fihim kabagusan jelema eta teh geus aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman tapi dibere daek ngadengekeun engke nage latawallaw wa hum mu'ridun niscaya mengo didengekeun ku nyana padahal mah geus eueuh kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur geus lamun aya jelema lain kafir bae geus puguh si itu mah kafir lain musyrik bae geus puguh si itu mah musyrik lain munafik bae geus puguh si itu mah munafik urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pi jahannam ih ge jahannam cak Al-Qur'an kredit eta teh doakan haram kos itu riba urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung latawallaw wa hum muridun jahannam ki haji tinggal ki haji komo lain ki haji bae leuwih tiheula ki ulah sembarangan pake Al-Qur'an teh dengekeun lenyepkeun pake henteu anti jahannam kudu tamat Qur'an henteu anti jahannam kudu hafal Qur'an bakal sing kejebur anu tamat Qur'an anu hafal Qur'an teh sing kejebur bakal ka neraka jahannam lantaran Qur'an teh lain sakadar dihafal tapi dipake ieu tah walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh ja ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen ti Amerika datang ke Indonesia hafizul Qur'an bahkan jeung tafsir-tafsirna bisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an anu diteundeun di Jawa Timur teteh 20 diteundeun di Jawa Tengah teteh 20 yang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris halal Quran berikut jeung tafsir-tafsirna ulah dikira jangan teh terus-terusan nah eta jangan talal Quran talal eta hafal tafsir hafal haji iman latawallaw wa hum mu'ridun mengong ngabalieur wa hum mu'ridun ngabalieur dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jangan mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti itu jang elehkeun nundukeun Islam teh seperti itu matak riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat kunyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan situs-situs tadi jang ngelemahkeun urang mulailah asupnya ka Wahabi ke asupnya ka Muhammadiyah jang meranganna moal bisa langsung ka Ahlussunnah wal Jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti kitulah sing yakin ulah ragu-ragu seperti gitu hancurna Arab teh kos kitu diurang deg-deg buat seperti kos kitu nah kajian geus selanan urang mah husnuzon bae nu penting mah urang rapihan ieu mah urang geus sarua bae maca Quran tamat deui tapi eueuh perubahan bahkan ditalar Al-Qur'an bahkan katalar Al-Qur'an teh horenganan jadi alat pake neangan dunia bahkan pake baling pake korupsi atuh sarua bae ieu ge walau asma'hum latawallaw wa hum
mu'ridun na'udzubillah min. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere benta mata hati urang, dibere teger keyakinan jeung iman urang, sehingga urang dibere daek ibadah ka Allah dengan mantap. Di akhirat urang ngahiji jeung para mursalin, para nabiyin, para waliyin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang pasrah sapasrah pasrahna kumaha Allah hese urang deuk ngarasula abay. Ulah-ulah pasrahna naon ni pasrah urusan rizki. Kadang-kadang orang teh can bisa sakit ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo teu ngaji paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asom istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kitab mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb sakege urang ngaji bae sakumaha tadi komo teu ngaji sedegeun tingkatanna aya 3 hiji tawakal jang urang naik saetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang ki hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin tingku kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula tenang ceugna eta urang ngomong mengenahan kan nya heuh bangunna ngeunaheun bisa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu ka eta tah urang nah eta nu mantak ge tapi haran kok kotok asane tah mantap kula tenang jak jada moal wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang hati tatang misalnya modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang airi bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang
neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, tayatalah hatim asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tino opat non, nomor kedua tino opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititahku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kulama wayah beramal mah beramal do kuwajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah disuruh bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran waduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk sholat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha henteu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim ialah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa tarawehna memeh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawora aja dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut dan ngeunaan bos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae yes urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah dan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh non terus misal ngaranna udah seri dah lantaran ieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ating asong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah
inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tadi nu mantak urang haju daya katadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho kapae. Haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho kapae eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Ditita urang sieun ka Allah. Ditita sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa, saenggeus teh bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun, walian teh. Bulan kamari mah aya teh sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema. Dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawehna hebat, maca Qur'an hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Anu ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Ji cek teh ieu aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kos ilah cek teh jadi tukang ieu nya. Jadi tumpakeun ku nyana. Dua dirempet ku. Dua dirempet. Aju nyedak. Cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel. Tunggu enak cek aju nempel. Eta Gojek tolol. Cek nyana teh nidahin jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deh. Jadi itu bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang cek nya ieu sararial jasa cek nya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari beta seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah taraweh maca Quran aya ngerenjed dasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cekeun nang tangan kieu cekeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit nya terus bae bang ajudan terus bae da urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jadi telok kiceup-kiceup. Terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook. Da ieu ittaqu rabbakum. Sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran. Inna zalzalata saati syai'un 'azim. Geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun. Syai'un 'azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un 'azim dijelaskeun kabelah dituna tazhaluk
kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukar wa mahum bisukaro marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeleuan nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeleuanna teh misalna urang misar maot teh misal molotot nyana tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleuh tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu amdan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan sa Kangjeng Nabi geus saya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deureuh nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakon duan masyaallah karim nah ieu deuk irahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep pe polsek sapoe-sapoe teu hees nya teu hees sieun teh jana teu sieun teu sare nya lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leures aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung
aya kesang liput da kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju ka dieu atuh henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ye datang ka liput luar besar mah 1 meter tuh luhur luhurnya tak iya bab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasanya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mandek beramal bae jamal kebeli di alam dunia nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju nu diblaraja kabari carita tamu sarua bae pantes buka aju salat maghrib samarga iga imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan ditaraweh pareng geus eueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam lanjut terus itu nu nyaritakeun naon gara-gara kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya anu kaditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek ada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentek carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar-sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula etalah
cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae didelekeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeleuk Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu didelekeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ayeuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang ieu. Ayo mentu bae. Asana moal kebal we pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga-naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ilah tawakal. Hilah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup padeun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di harapan masjid. Nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah, ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti, atuh onta nu Gusti, barang nage nu Gusti, anu maling nage nu Gusti, saboro Gusti. Eta hebat teh jelema teh, eta hebat teh kos kitu karena papasrah, saboro Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta tuh segala nu Gusti, saboro Gusti bae cek eta. Leh yes, ye, bayarnya nangis. Saya setengah jam mah berenang. Terus baik, aing balik, aing iya naik naon segitu. Duit dibawa, barang dibawa, kabeh di onta lah. Tawakal tu Allah, yes, beres. Menang sajam teh, aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kaget nyana, kakaragenya nek balik. Tanya ku nyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan cek nyana teh. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat, apa setan, apa jelema. Ulah nyaho. Cek nyana, ulah nyaho balikeun geus. Aduh aing teu meunang nyaho cek nya. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal, ari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup.
hatuhun bismillahirrahmanirrahim wala haula sungut doang hate mante pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh cepat geus teh beunah balik deui ka imah nah cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah dipacokotok bacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tatangga Assalamualaikum waalaikumsalam menaon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi gua indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu ieu gua datang sapiring ya tah ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula dibalik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh nyana balik itu bere ongkos embung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung tah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi keur buka kado Masya Allah ka hobi kula je cek kula teh ieu anak pemajikan ge subeun henteu tapi jadal milu nih meruksa mobil eta teh panti lampu ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah bener aja nih kungeuna amat cenah kungeuna amat ngana tolol sia tapi kulantaran rizkina berenang Masya Allah itu masalah rizkinya anak nah kos gitulah Allah ngatur lawan ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah coba meureun ulah boga pikiran kos gitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah masa antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu subhat din sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula